Pabilokan selanjutnya Patandang nomor 51 Jajang Nurjaman SMAN 32 Garut. kalau kakak jajan di SMA SMA 32 Garut. SMA 72 Garut. Sampurasun, Sampurasun. Di dieu simkuring bade ngadongeng anu judulna dalam boncel tina dongeng-dongeng pakidulan Garut. Kacaritakeun di hiji lembur anu pernahna di kampung Cibarengkok, Kecamatan Bungkulan, Kabupaten Garut. Aya hiji keluarga anu umurna kecida basajana. Pokoronya somalakantosa dahar sore henteu isu. Eta keluarga teh ngan kagungan hiji putra anu ngaranna Si Boncel. Dina kehidupan sapopoe Boncel merasa trauma. Hirup keayaan sarwa kakurangan. Nya manehna niat teh minta niat kalebet pagawean kalebet sejen. Bok si Boncel dibeja ka emak jeung ka apa. Emak apa abdi bade nyapa. Pamugi emak jeung apa ngawidieun kana apa masing-masing kuring. Rek nyapa ka mana ceng. Tanda kemana we mana abdi teh mah di jiwa mah. Ke ari mah jeung saha di dieu oceng. Kumaha atuh mah abdi teh we kudu pada pulang. Namun lihat tarasna tiasa ngabantosan teman ka apa. Oceng tidak kuman yang tinggal-tinggal kumaha jeung apa. Saha atuh ngabantosan kumaha jeung apa di desa poe. Ulah ninggal teh kumaha oceng. Ulah ninggalkeun. Tapi Boncel teu beunang di halangan deui. Maksa indit ninggalkeun indung bapana anu kacida nalangsa. Manehna lumamprak aprak-aprakan teu pugujuk hirup. Turun gunung munggah gunung. Mipir pasir nyorang cungkrang. Beras ka hiji leuweung Boncel papanggih jeung Ki Paninggaran keur moro. Ditanya Ki Paninggaran teh ka mana Jang? Ki ka mana we kupingna? Nyari naon apa teu kudu kitu. Ari maksudna mah Ki abdi teh bade bilang pada malam. Oh, mana bisa ngari teu? Biasa kaula nuhun. Heuk ari kitu mah, kawewe nya kitu kamari. Kumaha? Juk sumangga. Di harita Boncel jadi tukangan. Ngari jukut eukeun kuda Ki Paninggaran. Tekung silila manehna kosen. Nya bebeja kandungan rek minta deui. Sanggeus si Boncel bebeja kandunganana manehna lumamprak aprak-aprakan sakapalang-palang nuturkeun indung suhuna. Dina hiji pulut gunung breh katembong hiji tempat anu mayak paglega ku pilembeureun. Boncel teh turun ngajur ka eta lemur. Nepi ka eta lemur wancik. Manehna milu sare di hiji EP5 ku kabeneran eta teh imana judul tulis. Brai caang, brai Boncel buta. Ditanyakeun ku ka imah. Hei Jan, udang. Saha maneh? Ka mana? Naon saya di dieu? Kaula bade pada melang, isogana di dieu aya pada melang. Mana bisa ngari teu? Biasa. Ada kitu mah gawe di dieu. Jeung sakalian panganterkeun jeung panyebut budak ka sekolah. Ujuk sumangga. Akhirna
boncel gawe di dinya. Saban isuk manehna nganterkeun jeung ngajemput budak ari sakola. Pabuburang manehna ngarejemput. Lamun ti beuti boncel sok kudu diajar ka budak gunungan. Bila-bila manehna bisa maca ujung itu. Hitung-hitung nerapkeun ilmuna, manehna nuliskeun ngaran-ngaran kuda di istana. Kabisa boncel katuhiran kudu nu manana, nepikeun ka manehna diajak digawe di kadalema. Saking kutekun-tekuna jeung rancage Kanjeng Dalem Boncel diangkat jadi pati di eta kadalema. Sagala tugas kapatian dilakukeun ku manehna kalawan ketekunan jeung rancage. Tuk manehna jadi Kanjeng Dalem dicaringin pada gelang ayeuna. Kacaritakeun indung bapana di lemur anu kaji dalem hideunana. Unggal anu balik teu dayeu ditanyakeun neangan anu ngaran Boncel. Dina hiji waktu indung bapana menang beja yen aya anu ngaran Boncel teh di batin anu jadi dalem. Saking kuayang pangih-pangihna duanana inditi bungkulang ka Padeglang rek hubungan Kanjeng Dalem Boncel. Kacaturkeun geus nepi nanyakeun ka ulu balang. Rek naon maneh duaan nanyakeun Kanjeng Dalem Boncel. Kami mah rek nyangan putra kami anu ngaranna Boncel, susugana itu putra kami. Oh, tu macam tu kaula dipanggilkeun Kanjeng Dalem Boncel. Hulu balang ujungna ka Kanjeng Boncel, yen di luar aya dua jalmi anu milarian. Breh dan Boncel keluar digabruk ku majeng ka bapana. Boncel, ieu mah syukur hirup jadi dalem. Dina hate Boncel ngangken yen ieu teh majeng apana. Kulantaran boga era boga induk di bapa anu sangsara. Hal ini kasihan wani-wani ngakuana ka kaula. Yo, kaula mah teu boga indung bapa anu sangsara sapertikeun anjeun. Hulu balang, usir ka ditu. Teu sanggeus si Boncel musir induk jeung bapana. Kanjeng Dalem Boncel kageunaan panyakit anu kacida para-parana. Nyangan obat itu ka dieu teu kapangi. Tuh Kanjeng Dalem Boncel nepi ka maotna. Punten sekitar disimpulin. Salam Sunda, Sampurasun. Nah,